Iya, kisah tentang santri anu aya di Sukatani. Pimpinan Kiai Surhadi jeung santri nu beuki ngopi. Pergi demi cita-cita, pulang demi berkeluarga. Asalkan jangan berkata ngaji ge mane can bisa. Hirup ge abdi sangsara, bobogohan ge jeung randa. Beas ge tinggal samata, duit ge tinggal ngaranna. Kiriman tak datang-datang, di kobong geges trong-treng-trang. Ngaroko ge kudu ngahutang, karena tidak punya uang. Ya Allah, abdi tulungan, hirup nuju kanyerian. Karena loba pikiran hayang kawinan. Ditambah abdi muriang, karena buduk menyerang. Awak oge meuni barelang, ciga toke anu di Jepang. Tara mikiran utawi, kalah mikiran bisantri. Anak nasi bapa haji, anu ayeuna nuju ngaji.